Dina hiji wewengkeun aya hiji rangda beunghar katelahna Nyi Endit. Ieu teh saenya nama manehna dangaran sajatina Nyitu Gendit. Manehna teh kacida pisan kumedna. Kayana bru di juru, bru di panto. Patani kaditu kadieu nguruskeun eta pare. Anu kacida lobana. Da nya teh eta sawah sakitu legana. Kira rasana lamun ngajual ieu pare ka jama beunghar eta. Nah bade kumaha ya tukang tiba-tiba urang urusan jeung centang-centangna. Nyi Indit benar-benar pungut Gusti. Asa kalahnya ieu ngajual pare sadaya mah. Kang urang mah jama kegaduh kudu nerima nasib tinu kawasa. Nya anu dipelarian ku Nyi Indit atau terus yang para petani pernah kenaon oge demi kahirupan jeung kabajahan. Kang kali tapi dulu. Mohon atas Nyai. Bupi, pangawis pare teh ini sabaraha? Biasa wae pas kira. Kenaon teh naik dan kira naik. Itu beres ya. Ini ka ditu. Oh, mun Kang atuh nuhun. Kita sampai datang. Nah, adanya hargana tong dipaekeun. Oh, alus eta kitu mah. Kiranya nasib orang coba kesukaan mirip kaos ieu. Bisa teh ngalahkan barang gabungan. Ulah kali itu kan bisa ngadangu. Tidak sabar, jadi ayo centeng kumaha pare terus kajual kabeh kan. Terus ini mangga mun bade di parios mah malah tempatna dinu kemarin nepi ka dedetan. Alus-alus, engke maranina bakal kabeakan beas, teras meuli ka urang bakal leuwih beunghar. Tempokeun ulah sampai para petani ngajual pare eta ka nu lain. Beres sanksi ka saha bae nu ngalawan. Duh karunya pisan pribun-pribun ieu teh maranena maralat peda paripola hiji jama jigana masalah ieu kudu enggal dibereskan. Nyi pada tumaros di mana ini bisa mendakan imah jama pangmengharna di dia. Maksudnya teh Nyi Endit pas cakel tinggal lurus ras belok tah di dia ya rompokna Nyi Endit. Kenaon di Nyi maros teh Nyi Endit. Ini pada nuhunkeun sedekah percuma nih mal diberek ieu penduduk mah lamun ini tersentuang bangga dirompok abdi. Kedah ini mun hoyong terang kumaha reaksina lamun aya nu minta sedekah. Oh mohon pangwartoskeun ka para pribumi nu aya di dieu bakal aya caah nu ageng. Sok heureun ini mah. Ini teh heureun ini jalmi anu bakal mere hukuman ka Nyi Endit ku kituna enggal ngarungsi. Untun Nyai eta kunaon sapu nu prajaanna? Nyali, masa neng eti Kang Dadan. Kumaha ieu teh katingalina jiga ulang itu. Tadi teh aya nu bongkok nu naroskeun Nyi Endit, teras diwaras ka urang-urang teh kira fungsi sama kamarean saha abis pasida. Hah? Rumahnya Nyai kana teh bulan auto? Atuh Kang Dadan mata papi ulang-ulang ieu. Ayo atuh Kang urang beberes. Ayo atuh kah. Centeng, tempo ieu sawah nu sakitu legana teh sawah nu urang. Ayeuna maneh undang kuncen, para dadan, para tani, jeung nu sejena. Ayeuna urang rek ngarayakeun ieu panen. Ini di bongkok di sini ka ditu lamun terima. Ini bari nuntut sedekah, ini teh sabaraha kuat pertemuan kamu pilih air sisa kanggo patuanganana. Dan sampai aing lamun dulu lamun ka Nyi Endit, haluan, ini bari nuntut sedekah. Saha sih anu gorowakan di luar?
Magang beban berdahar. Kenapa mandi di dia? Ini dari berkat dan beberapa poin ini kata tua. Lah nah minta ka urang, ini cerita bisa balik ke dia. Indit, Gusti Maha Kawasa, tos mere hartan sekitar lobana tapi nenek bersyukur dasar kumet. Hahaha, Nini ngahukum urang. Nini tenang apa centeng urang. Raya kacida sekali tenggel langsung pae. Arek kumpul. Gak usah repot-repot bisa ini mah. Ini bakal Indit lamunnya nih bisa nyambut ya itu. Dasar Nini bongkok non hese nyebut ya itu sekali kacabut ya bisa. Centeng, cabut itu. Awas deh mau tak cabut gaji mana bakal kurang potong. Mungkinnya bisa. Itu baik itu bisa. Ini yang nyambut. Yendit, iya hukuman yang dirinya. Cai mata iya pribumi anu sengsara gara-gara maneh bakalan tilelep. Si Nini ngayos Indit teuing ka mana. Beuki lila cai anu ngogolear teh beuki ngagolidak sarta beuki gede. Malah atepna ngeum sakur anu aya di dinya. Mimitina semet mumuncangan, naik kana tuur, ngeum dada sarta tuluy rambut sirah. Nyi Endit teu sempet nyalamatkeun dirina jeung harta kayana anu ngagugunung. Kabeh kakeueum sarta urutna jadi situ anu kacida legana. Nyaeta situ katelah jadi situ bagendit. Dicokot tina ngaran Nyi Endit.